Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan di bumi na Bahijon anu mana harita Bahijon sareng Sarkum anu jadi minantuna nuju pacental-centalnya kulantaran Bahijon mere syarat nyaeta daek nulungan tapi syaratna Sarkum kudu nyerahkeun anu jadi anakna nyatana Nyi Sarah. Eta hanca teh kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Nyai Sarah bojo akang sok jawab na harek ngagugu kana kahayang abah atawa rek nuturkeun ka akang. Teu kudu sedih jeung bingung sabab naon bae anu jadi pilihan Nyai akang tang turek narima. Lantaran akang oge ngarti jeung sadar kana kayaan diri sorangan. Ceuk Sarkum ngomongna leuleuy sarta geus boga niat rek narima naon bae anu jadi pilihan Nyi Sarah. Da puguh dirina rumasa salila 10 tahun laki rabi ngan ukur bisa mawa hirup sederhana. Samalah loba pisan kakurangana. Beda jeung Bahijon anu hirupna sagala kacukupan sarta teu salah lamun disebutkeun beunghar. Nyai sok geura jawab na harek milu deui ka akang atawa moal. Sarkum nanya deui ka bojona sarta teu sabar hayang ngadenge kana jawabana. Buru-buru jawab Sarah. Mun nyahadade sakitu wae oge. Ceuk abah mah mending oge geus tong milu deui ka si Sarkum. Lantaran dituturkeun oge percuma moal aya tuluykeunun rumah tangga teh. Anu aya mah kalah beuki balang sakirup maneh teh. Mata kayunya menyinggugu caritaan abah. Dijamin moal mata kaduhung ka hareupnya. Bahijon milu nimrung sabab manehna sarua teu sabar hayang gerang ngadenge kana jawabana. Narima pananya kitu Nyi Sarah cengkat bari ngusap cimata. Kang Sarkum, hayu urang indit Kang. Urang tinggalkeun ieu imah. Ukur sakitu jawabna. Nyi Sarah terus nangtu ngajak indit ka Sarkum. Oh, jadi maneh terek nuturkeun si Sarkum nya Sarah? Laras abah, abdi mah rek nuturkeun Kang Sarkum. Sabab Kang Sarkum teh salaki abdi nyatana bapa barudak anu salila ieu geus ngabelaan jeung ngusahakeun hirup abdi. Sok sanajan jauh tina sagala kacukupan. Tapi Kang Sarkum geus ngajalankeun kewajiban salaku kepala kulawarga anu sahade-hadena. Tah kitu abah jawaban abdi mah. Ceuk Nyi Sarah ngajawab kalawan jelas. Atena pancag sanajan aya dina kumaha bae kayaan hirupna. Moal ngejat rek terus satya sarta rek marengan salilana. Nyaho gamun kitu mah pilihan maneh keukeuh rek milih si Sarkum. Tapi omat sing inget. Di syarat ayeuna ka hareup maneh geus teu meunang nincak imah ieu. Lantaran pikeun jawek mah geus dilapurkeun. Ceuk Bahijon jelas pisan kadenge ku sararea. Lamun manehna geus teu ngaku anak ka Nyi Sarah,
Nyapugu atuh eta caritaan katarimana lir ibarat jelegerna sora gelap salasar di tengah poe ereng-erengan. Nyi Sarah Sarkum jeung indungna teu nyangka lamun Mbah Ijon bakal ngaluarkeun omongan anu kacida peureusna. Abah nah abah teh meunitong teuingeun ka anak bet kacida pisan. Nah geus poho apan si nyai teh anak urang anu ngan hiji-hiji nah. Tarik deui abah caritaan teh. Sabab bisi mata kaduh engkena. Ampun abah ulah kitu hade goreng oge si nyai anak urang sorangan. Nah meunitong teuingeun pisan kalakuan abah teh. Cing eling atuh abah. Ceuk ambu uneh bari ceurik inghak-inghakan da puguh bakatku sedih. Wah, motong loba bacot manye maunya. Syarat teu kudu riweuh ngabelaan si Sarah. Ari geus teu daek ngagugu ka kolot mah keun bae. Antep cenah nuturkeun si Sarkum sabab kitu apan kahayangna. Ceuk Mbah Ijon morongos ka bojona. Panona buncelik samalah nyarek sangkan ulah ngabelaan Nyi Sarah anakna. Jep ambu uneh jempe teu ngomong deui da puguh sok sieun Mbah Ijon terus beuki ambek ari dilawan mah. Ari Sarkum geus teu hayang loba deui omong gap kana leungeun bojona terus ditungtun dibawa kaluar ti imah. Juru turun kaburuan breh katempo aya sababaraha urang tatanggana anu deukeut naringalikeun. Lantaran cikeneh kadenge ku sararea lamun di imah Mbah Ijon aya sora jalma anu keur parasea hohoak parearea omong. Tapi ku Nyi Sarah jeung Nyi Sarkum mah teu pate dipalire. Duanana terus bae leumpang ngageredik ngajugjug ka imah maanah indungna. Sedengkeun Mbah Ijon saenggeus anak jeung minantuna eueuh di dinya mah terus sup ka jero imah tapi teu lila geus kaluar deui bari make duduk kuy samak. Satuluyna ngagejelik indi teuing rek ka mana da teu bebeja. Sirahna karasa lieur hate medenghel keheul kanu jadi anakna. Ari ambu uneh terus ka dapur dekul mirun seuneu rek nyangu. Da puguh kayaan harita teh geus maju ka sore, samalah geus rek nincak ka bada asar. Kasugri kaum dangu. Jag tinggalkeun heula kayaan Mbah Ijon jeung bojona teundeun heula sakedeung, insyaallah kahareup kasampeur deui. Ayeuna urang tuturkeun lalampahan Sarkum jeung Nyi Sarah anu keur aya di perjalanan rek ngajugjug ka imah indungna. Sareta teu lila oge geus nepi. Geuwat dibagiakeun kumaana. Sadatangna ka imah Sarkum jeung Nyi Sarah gukgek dariuk disang hareupan ku indungna. Anu katempo bangun reuwa sabab ningali minantuna Nyi Sarah anu ceurik teu eureun kawas anu kanyanyerian. Samalah panona oge katingali geus carindul. Nyai anaking kunaon hidup teh beut ceurik. Nah naon anu kajadian Tanya maanah bari neuteub da puguh kaget pacampur jeung reuwas. Ari Nyi Sarah teu nembalan tapi kalah buluk nyuuh kana lahunan metohana. Terus ceurik ngagukuk. Ningali kitu maanah kacida pisan reuwas hate tagibur teu puguh rasa. Sok gancang caritakeun atuh ka emak. Naon sababna Nyi Sarah ceurik? Nah pasea jeung hidep. Maanah tumanya ka Sarkum bari melong samalah boga timuru lamun anak jeung minantuna harita teh keur parasea. Henteu mak. Abdi jeung Sarah mah teu keur pasea. Terus kunaon atuh make jeung ceurik? Sok gancang caritakeun ka emak. Aya naon ieu teh anu sabenerna? Mun asa kumata kariwang ningalina oge da geuning ceurikna meuni kanyanyerian. Puguh oge kieu eta teh mak. Barabat Sarkum medarkeun sagala rupa kajadian. Ti mimiti tadi isuk-isuk indit neang anakna ka rumah sakit.
Ditumbuku nyaritakeun anu bieu kanadapan di Imah Bah Ijon sakabehna ditetek saeutik oge eueuh anu kaliwat. Nya puguh bae atuh pikeun maana anu ngabandungan mending ngalekat teh hatena ngarasa watir jeung karunya kasarkum anakna. Anu keur nyang hareupan cocoba anu kacida beratna. Tah kitu mah anu ayeuna keur karadapan ku abdi jeung Sarah teh. Abdi bingung nya kudu kumaha ngayakeun biaya keur ngubaran budak. Dapira ku ari kudu diiklaskeun mah. Jeung deui abdi bakal ngarasa dosa lamun teu ikhtiar sakuat tanaga. Sabab eta budak teh anak abdi darah daging abdi. Anu tangtu kudu dibelaan. Paribasana abdi mah ridho lamun kudu narohkeun nyawa oge. Asal anak abdi anu bungsu bisa katulungan serta bisa cager deui sabihara-sabihari. Tah kulantaran kitunya abdi teh jeung Nyi Sarah. Sanajan era oge kapaksa ngawanikeun maneh menta tulung ka Bah Ijon. Tapi geuning kalah kieu buktina. Ceuk Sarkum saenggeus rengse cacarita. Samalah ditungtungan ku ragragna Cimata nandakeun hate anu kacidana langsa. Kakaraharita Sarkum meunangkan nyeri hate anu luar biasa. Sareta moal bisa poho sok sanajan nepi ka iraha bae. Tetela geuning telenges Bah Ijon teh. Cacakan ka anak sorangan geus sakitu komo deui meureun lamun kabatur. Jep Nyai tong ceurik. Hidup kudu teger jeung kedeh hate. Ayeuna urang keur dicoba ku pangeran. Nya urang kudu ridho jeung ikhlas dina narimana. Lantaran moal samata-mata Gusti mere cocoba lamun teu mere jeung jalan kaluarna. Sarta tangtu moal mere cocoba anu di luar batas kamampuan urang sararea. Ceuk maanah bari ngusapan tonggong Nyi Sarah anu keur nyuuh dina lahunan. Ngadenge maanah ngomong kitu Nyi Sarah lalartina ceurikna terus cengkat. Kang Sarkum, ari geus kieu kudu kumaha pilampaheun urang. Hate abdi teu mikeun lamun seug kudu kalengitan anu jadi anak. Nya kudu ka mana urang ikhtiar neangan biaya keur ngubaran si Ujang. Ceuk Nyi Sarah ngomong nadu mareuda kajurung ku hate anu kacidana langsa. Lamun nili kana kitu nama sarua akang oge teu bisa lamun kudu kalungitan anak. Tapi ke sakedeung akang rek mikir heula. Nya tapi ulah lila teuing mikirna Kang. Lantaran waktu teh geus sore jeung diapan urang teh kudu buru-buru balik deui ka rumah sakit. Da karunya atuh katitin. Anu tangtu geus kesel balas lila nungguan sorangan di ditu. Nya, tapi kudu ka mana atuh akang teh ngaikhtiarkeun biayana. Tesrikna sirah oge geus asa butak lantaran tuluy mikir. Tembal Sarkum bari nyekelan tarang anu karasa geus mimiti panas. Lantaran banget terus mikir neangan cara anu hade pikeun neangan biaya keur ngubaran anakna. Kang Sarkum kumaha lamun nginjem heula we atuh ka Juragan Wira. Da pasti bakal mere nginjem manehna mah sabab biasa sok nginjemkeun duit. Tah kumaha atuh lamun kitu. Nyi Sarah mere bolongan ka salakina sangkan nginjem duit ka saurang jalma anu boga ngaran Juragan Wira. Anu geus kasohor sok nginjemkeun duit ka batur. Kumaha Nyai? Dedengean teh nginjem duit ka Juragan Wira. Tanya Sarkum rada kaget ngadenge kitu teh. Panonna neuteup ka bojona. Nya Kang, eueuh salahna lamun urang nginjem heula ka Juragan Wira. Kitu ceuk pamikir abdi mah lantaran eueuh deui jalan. Nya tapi lamun nginjem duit ka manehna mah tangtu kudu aya anu jadi tandona. Tapi urang rek nandonkeun naon atuh? Kang Sarkum, keur ngabelaan anu jadi anak urang tandonkeun bae imah. Sababkan ukur eta-etana kaboga urang mah. Walon Nyi Sarah boga niat rek nandonkeun imahna ka Juragan Wira. Lamun imah anu jadi tandona, geus tangtu Bah Ijon Bapa Nyai bakal ngamuk ka akang atuh. Kumaha lamun kitu?
Teu kudu sieun Kang. Lantaran eta imah anu abdi pamere aki baheula. Sarta surat-suratna oge geus aya di abdi. Jadi eta imah eueuh patula patalina jeung abah lantaran mutlak milik abdi pamere ti aki jeung nini. Nyi Sarah hatena buleud keukeuh rek nandonkeun imah. Sabab hayang nyacapkeun kapanasaran hatena pikeun ngubaran anu jadi anak. Nyari keukeuh kitu mah kahayang nyai heug bae ku akang rek dijalankeun. Sarta ayeuna keneh akang rek nepungan Juragan Wira. Tembal Sarkum ku sabab eueuh jalan lain. Nya entukna mah nya tujuan. Keke heula ujang nyai. Dedengean teh rek kinjem duit ka Juragan Wira. Nah eta teh geus kaijir untung rugina. Kade ulah sok kajurung ku nafsu, ulah sok sologoto sarta kudu dipikir dibulak balik. Dibeuweung jeung diutakeun ditimbang-timbang hade jeung gorengna. Jeung deui apan sararea oge geus nyaho saha ari Juragan Wira. Nya lamun nginjem duit ka manehna tangtu dina waktu mayarna kudu dileuwihan ku anakna. Anu tangtuna lain saeutik da pugu manehna mah tukang rentan. Ceuk maana mepelingan ka anak jeung minantuna. Sabab hatena rada salempang sok sieun mata goreng dina engke kahareupna. Laras mah eta oge tangtu engke dina mayarna pasti kedah dileuwihan. Tapi lamun teu nambut artos Juragan Wira, teras kedah ka mana deui atuh abdi duaan milari keur biaya ngubaran budak. Tembal Nyi Sarah bari melong kamitohana. Anu paromana katara bangun bingung da puguh hayang nulungan ka anak anu keur susah tapi teu bisa. Nya memang benar eta oge urang teh dina mangsa ayeuna teh jigana eueuh deui cara anu sejen salain tinginjem duit ka Juragan Wira. Ngan anu jadi kahariwang emak teh sok sieun mata goreng balukarna. Jeung deui naha geus kaerong pikeun ke mayarna. Nya pikeun mayarna mah abdi oge tangtu rek usaha sateh kapola sarta sakuat tanaga. Anu kaitung bisa jeung mampu marek dijalankeun, anu penting budak anu bungsu bisa kaubaran sakumaha mistina. Ceuk Sarkum nyaritana tatag. Sarta boga kayakinan lamun manehna bakal sanggup pikeun mayarna, anu penting anakna bisa cager. Anu penting anakna bisa cager deui. Lamun nilik kana kituna mah tetela Sarkum teh saurang lalaki anu gede tanggung jawabna ka kulawarga. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah teh kadhidap jeung si nyai. Sarta lamun eta jalan kawilang panghadena. Eueuh salahna dijalankeun lantaran memang bener ari boga budak kering mah kudu ditambakeun. Ngan eta mah emas sok ngarasa hariwang wungkul jang. Walon maana nembrakeun anu jadi kahariwang hatena. Lantaran ari anu kasebut kolot mah tangtu geus loba pangalaman hirup, boh pahitna, boh amisna. Ulah loba kahariwang mak. Mending emak mah doakeun bae abdi jeung Sarah sangkan salilana aya dina kalancaran. Sarta panang tayungan pangeran anu maha kawasa. Sangkan ieu pasoalan tereh rengse. Nyatang tujang salilana oge ku emak teu weleh didoakeun. Jeung deui doa kolot mah teu kudu dipenta sababoh beurangna nya kitu deui peutingna. Sarta dina kayaan kumaha bae emak tara kendat nenedakan umaha kawasa. Sangkan anak-anak mah salilana pinanggih jeung bagja sarta salamet dunya rauh akhiratna. Jawab maanah bari neuteub ka anakna pinuh kurasa kanyaah. Hatur nuhun sadaya kanyah emak ku abdi katampi kateda pisan. Lamun seug teu aya emak mah duka teuing kumaha hirup abdi nalangsana. Anggeus bae ayeuna mah teu kudu loba deui carita. Lain hidup terek nepungan Juragan Wira. Sok ka ditu gura indit bisi kaburu sore. Nya leres mak. Sarah akang rek indit heula nya. Ceuk Sarkum ngareret ka bojona jeung nangtung terus ngaleos muru lawang. Nya sok ka ditu tapi Kang tong lila teuing nya. Walon Nyi Sarah bari neuteub ka salakina. Geus kitu jurut Sarkum turun kaburuan anu satuluyna ngagedig leumpang rurusuhan. Jag urang tinggalkeun heula kayaan Nyi Sarah jeung maanah.
Ayeuna urang kocapkeun Sarkum anu rek ngajugjug ka imah Juragan Wira anu tempatna teh rada anggang, sok sanajan masih kasebut salembur. Kaayaan alam harita geus sore, samalah geus liwat bada asar. Sarkum lumampah nagancang pisan sabab hayang buru-buru nepi kanu dituju. Sora tongere treang di sarada patembalan jeung baturna pasalang jeung sora manuk anu ricit dina dahan. Gancangna carita, saenggeus aya kana sawatara waktu lumampah. Akhirna Sarkum anjog kanu dituju tuluy baya asup ka pakarangan anu katempo lega jeung bararesi. Kawantu imah anu beunghar. Geus kitu srog kahareupeun panto terus kakatrok. Punten! Punten! Sarkum pupuntenan samalah panona rutret nitenan kasabudeureun eta imah. Mangga ke daguan sagedeung. Ceuk anu ti jero imah kadenge aya anu ngawalon. Teu lila kolotrak kreket brai panto muka. Breh katempo saurang lalaki umurna aya sigana kana 50 tahun maleuwih. Dedegana jangkung gede papakeana rapih rupana tegep. Geuning silaing kum. Ceuk eta lalaki bari melong ka Sarkum anu tayalian ti Juragan Wira. Aya naon kum? Tara-tara ti sasari datang ka dieu meuni reuwas kuring teh. Sumuhun Juragan, pogo abdi teh nuju gaduh ka peryogian ieu teh kasalira Juragan. Nya manawi bae keur sanampi kana kadongkapan abdi. Walon Sarkum ngomongna meuni sopan. Solongkrong ngajak sasalaman sarta gapatu ditampanan kuno boga imah anu keur ngajanteng nangtung di lawang. Oh, jadi aya perlu ka dewek. Ya lamun kitu mah sok gancang asup atuh ka jero ngarasal se ngobrolna. Mangga Juragan, hatur nuhun. Sarkum ngarasa bungah lantaran Juragan Wira daek narima ka manehna. Nya terus bae duanana arasup satuluyna gugek dari upina kursi pahareup-hareup. Aya perlu naon kum? Meuni bangun dina sok kancang caritakeun. Juragan Wira langsung harita tumanya ka semahna bari melong bangun panasaran. Juragan, di bujung enggalna bae pamimaksad abdi teh kieu agan. Teu miceunan deui waktu. Barabat Sarkum nyaritakeun sakabeh pasoalan anu keur karandapan ku kulawargana. Samalah sakalian nepikeun anu jadi pamaksudana rek nginjem duit ka Juragan Wira pikeun biaya anakna anu keur gering. Juragan Wira ngabandungan kalayan saragap sirahna ungut-ungutan. Tah kitu Juragan, maksud kadongkapan abdi ayeuna ka dieu teh. Mugia salira Juragan luntur galih leah mana kanggo maparin tambutan aratos ka abdi anu ayeuna nuju mendak ka susah. Ceuk Sarkum saenggeus rengse nepikeun pamaksudana. Keur sajongjongan Juragan Wira ngahuleng ngadenge kana caritaan Sarkum teh anu netelakeun rek nginjem duit ka manehna. Sedengkeun ku Juragan Wira tang tugas katoong rek kumaha pimayareuna. Da pugu geus apal pisan kana kayaan kahirupana dina sapopoena. Juragan Wira terus ngahuleng tarangna katara kerung bangun keur mikir nimbang-nimbang kana caritaan Sarkum. Sedengkeun Sarkum ningali Juragan Wira anu kala ngahuleng teh meuni deg-degan. Hatena tagibur teu puguh rasa loba kapaur jeung kahariwang. Sok sieun usahana teu mawa hasil. Dina sajeroning hate Sarkum teu kendat naneda kanu maha kawasa sangkan dibere nginjem duit ku Juragan Wira. Oh, jadi mane terik nginjem duit keur ngabiayaan budaknya. Tanya Juragan Wira sanggeus aya kana sawatara waktu. Laras agan telepat. Kitu pisan maksad abdi teh.
Sabaraha maneh teh butuh duit na kum? Juragan Wira nanya deui bari melong ka Sarkum anu keur ngeluk tungkul. 40.000 agan. 40.000, eueuh geuning meni loba. Laras juragan. Malihan sakitu oge cantang tos cekap eta artos teh. Hutan teh kitu. Tapi kira-kira bakal sanggup pikeun mayarna. Ya insya Allah juragan. Mugia bae pangeran marengkeun. Sarta abdi dipaparin kalancaran sareng rejeki anu cekap kanggo mayarna. Ya gatu lamun kitu mah kukuring rek dibere nginjem. Da duit mah aya rek sabaraha oge. Tapi duit anu aya teh kabeh oge duit golang anu teu bisa lila-lila cicing. Yeungna deui kudu aya balitungan sarta teu bisa lamun ngan saukur balik jinis. Lantaran sagala rupa oge kudu aya hasilna garah teu mubajir. Tah kitu pokona mah. Ceuk Juragan Wira nandeskeun sajelas-jelasna menta kauntungan. Lantaran memang geus kitu pagaweana. Ari Sarkum rada ngageter ngadenge caritaan kitu teh. Sabab kumanehna geus kaero lamun duit anu rek diinjemkeun tangtu duit awewena anu bakal aranakan kawas entok jeung hayam sarta satoliana. Tah kumaha lamun kitu satuju? Nya mangga juragan. Abdi mah saja ngiringan kumaha saena. Anu penting kengeng tambutan artos kanggo biaya pun anak. Nya pami tiasa mah tong dilami-lami ayeuna we pasihan heula artosna. Margi abdi teh ayeuna keneh kedah mios deui ka rumah sakit. Pami urusan anu sanes nama nyangke bae. Urang badanten deui ti pengker lamun tos salse. Ceuk Sarkum teu sabar hayang geura narima duit sabab melang kana kayaan anu jadi anakna bisi leuir teuing. Ari waktu beak dipake ngobrol mah. Arnya teu bisa buru-buru kitu atuh kum. Sababna naon oge tangtu kudu aya peraturana sarta jelas perjanjiana. Lantaran ngarah lempeng dina engke kahareupna ulah alus waktu keur nginjeumna tapi goreng waktu pelebah mayarna. Sabab sok kitu eta teh lolobana mah. Da geuning cenah ari keur dibere nginjeumna mah asa dibere hadiah, tapi ningang rek mayarna asa dirampok. Ya eta mah mangga tuh juragan abdi ngiringan bae lah kumaha saena. Numutkeun sakedahna nanging kumaha ari peraturana teh. Sarkum tumanya ka Juragan Wira da puguh hayang jelas kana sagala rupana. Kieu eta teh. Ngeunaan Sarkum anu keur butuh duit tangtu kukuring ditulungan. Sumuhun. Duit anu lobana 40.000 rek dibere nginjem. Ya lamun kurang teu kudu asa-asa tinggal ngomong deui we ka kuring. Ceuk Juragan Wira nitah ka Sarkum sangkan teu asa-asa lamun aya kakurangan. Sumuhun hatur nuhun juragan. Tapi eta duit aya tempona. Nya sabaraha lami tempona teh juragan? Nya ari tempona mah 3 bulan. Lamun nginjem duit 40.000, tak engke lamun geus 3 bulan kudu mulangkeun jadi 50.000. Jadi leuwih nate 10.000. Nyajamak we sakitu mas. Sabab ngaranna oge nginjem. Kumaha jang Sarkum sanggup? Tanya Juragan Wira bari neuteup kana beungeut Sarkum anu katara semu kaget. Sangem juragan. Nanging kumaha lamun abdi teu tiasa mulangkeun eta artos dina tempo 3 bulan. Sarkum tumanya hatena deg-degan rada seber ngadenge kitu teh. Nya teu nanaon ari teu bisa mulangkeun dina tempo 3 bulan mah. Ngantang tu leuwihna bakal jadi nambahan. Misalna jadi 4 bulan, tang tu bakal jadi 55.000. Lamun 5 bulan tang tu jadi 60.000 pokona mah. Kitu bae saterusna. Saban unggal bulan duit anu diinjem teh kudu anakan anu gedena 5.000.
Ya lamun can kabayar pokona tangtuna bisa dibayar anakna hungkul 5.000 sabulan. Tapi ari pokona mah angger tengurangan. Ceuk Juragan Wira ngajelaskeun peraturana kalayan jentre. Ngadengi caritaan kitu Sarkum ngahuleng lantaran karasa berat pikeun dirina. Samalah Sarkum jadi rada mandeg mayong rek nginjem duit teh. Tapi lamun segente kudu kumaha atuh ngabiayaan anu jadi anakna, anu ayeuna keur gering parna di rumah sakit. Antukna Sarkum ngabelengu kawas bueuk menang mabuk bakat ku bingung. Kumaha jang Sarkum sanggup atawa henteu? Ya eta mah pikir-pikir we heula da kuring mah moal maksa. Sakitu oge bubuhan bae eta mah ka Sarkum. Da lamun seuk kanu sejen mah leuwihna oge jelas bakal leuwih ti sakitu. Pejabat eta tangtuna kudu aya anu bisa dijadikeun tandon pikeun jaminan. Misalna surat tanah atawa surat imah atawa nya naon bae anu kaitung aya hargana. Tak kitu syaratna teh kumaha kaharti? Kahartos Juragan. Tapi geuning buat syaratna teh. Ya lamun sakirana ngarasa berat mah tong jadi atuh. Kumaha geus kitu syarat moal bisa dirobah. Jadi rek nginjem atawa moal duit teh? Tangtos we atuh Juragan. Margi dina danget ayeuna abdi ngarumaoskeun teu gaduh deui pilihan anu sejen. Anu sakirana leuwih hampang. Jawab Sarkum akhirna nya tujuan kana syarat anu disodorkeun ku Juragan Wira. Ya hoga tuari geus buleud kitu mah. Kidaguan sakedeung kuring rek nyokot heula duitna. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.